10 panjang kene Kang ieu teh. Aduh, 10. Mata sabarnya aya kene waktu setengah. Jadi pas jam 10. Heeh. Oh. 10. Cing, kaopatnya. Mohon sok mah. Iya kan. Lamun mobil mogok ieu mah. Kayak itu teh jelas catatanna menang si Ibo Aduh, mogok kumaha carana? kumaha lamun mobil mogok ka mana Pak lamun mogoknya Kumaha carana? oh kieu mun maksudna si Ibu mah nya lamun mobil mogok kumaha tah cara jang nyelesaikeunna meureun nami maju deui kan Oh, cik maneh kumaha heula mah lah, we ngopi we teu dek beak nalapar maneh tak aya ranginan kan. Geus jawab heula ieu. Kepa sakedap ieu. kumaha kan Maneh Jadi mobil mogoknya nya di hadean intina mah meureun ka bengkelkeun heula. lamun daun di bengkel saya mah kus boga mobil teh mogok ka bengkelkeun deui. Hadean bengkel gitu. Sia teh nelpon ka Oh, bengkel. nya euy. Bengkelna dibawa ke heda, di bengkel teh aya saungan, aya kan busia dibawa jeung eta. Oh, jadi tukang lain tukang bengkel nih jadi. Montir belum Montir. Montir. Intina Iya, mah montir gitu. mana sok dikit ieu tah kayak montir dikit. Setir. Oh, nah, itu kumaha. Jadi meureun teu maju wae meureun meureun aya tambang meureun dimanfaatkeun meureunan gitu. Minta warga gitu. Heuy, dari yuk. harus dibayar warga nangke Tara bor-bor mayar sih mah. Bor-bor kuaci. Ek mam ge kuaci. Iya. itu kira-kira Pan dunungan aja sih. Ih. kayak bapak mana saya Sakitulah meureun Cing kumaha lamun cek Kang Supri Ya, kala Kang Supri ngomong minum lah nya. kumaha Lalakon urang baheula aing keur mah penumpang di ongkosna halus mana Pak? Halus. Setengah 2 juta ongkosna. setengah 2 juta Setengah 2 juta. Setengah 2 juta. lamun Kata harga sari ya. cicing kan ini teh kerana nyimpan setengah 2 juta setengah 2 juta berarti 1 juta Setengah tina 2 juta heeh. ada juta Pinter euy ayeuna. Tapi masih aing tadi ke 2 juta setengah euy tapi Udah salah ngomong, udah dibalik. Sejuta. Ya, tapi geus 1 juta. Wah bodoh berarti Pak bener. Berarti Akang di Supri jeung aing teh bodoh kabeh. Ayo bener ya. Akang. Mana mana aing mah baheula kieu. wah cing Kalau ongkosna alus tadinya 1 juta. Tah di tengah jalan teh aing teh mogok. Aduh kumaha da aing teh mun icil eta teh. Lamun ayeuna duit 1 juta ku aing nya pakainya montir, pake meuli alat, pake meuli sagala aing beak. Kemudian sabaraha kabayang ku maneh. Jangan kita ditewak di polisi tutup pentilna aing teh dek meuli dunungan ditambah tutup pentil gen hese pan. Emergency Nah, kedunungan teh. ku aing teh dibuka kap mesinna teh yang baru tempuan. Aing teh jiga kumaha Kang waras Kang cenah buru ieu cenah di udag waktu eta geus di udag di waktu jiga si Akang di udag waktu ke. Ini cicing tenang lan mah gampang ku aing teh dibukaan. Bari aing teh pusing. Banyak nu mana nu kudu dihadean. Naon kudu diganti. Aduh. Aing mogokna kumaha? Aing mogok mah teu leumpang sirit pae. Jujut lagi hiji teh kejut jut. Aing nya. Ces Sih meureun eta mah. lain cicing ku aing teh dibukaan heula. Nepi ka eta mesinna ku aing dibuka nyedongna bawa keluar. Diburusutkeun kabeh mesinna nepi ka kipas-kipasna diburusutkeun. Nah eta cenah diburusutkeun. Apal mogok cicing da sakedeungnya ku aing dibenerkeun ieu. Bakat geus pusing ya aing kumaha carana ieu. Da teu bisa memasangkeun deui. Itu, kok aing teh aing bisa masangkeun mah gampang. Wah, Gus, aing teh geus bel beri nyumput. Mang ka dieu ieu pengadaan ke mobil da mogok. Ka teh ditapkeun di eta teh. Sup da sup nu pas. Aing ulang-ulang. Nah, aing teh dibilang ku aing teh ieu bau tinggalin aya 20 siki euy. Kemana eta tah? Nyaho pan aing dieu eta teh. Aing jadi meureun eta mah bengkelna terima bongkar nggak terima pasar. Di eta keun nyaranakeun. Caritana datang montir teh. Mana Kang? Ka ieu tuh. Ayo bau di mana? Ayo mah bau pamulung.
Mawa orang cadangan tak di body bisa macam bauna ieu bauna lagi ganti ku aing mun kendor tara di panggungan mun kendor tadi ganti ku urang mah bodoh teh kudu aus bisa bumarah sunang meuli diajarkeun teh diajaran urung utungna teh euy kabelna ngarepas kana Cici hurung kahuruan atuh hurung mah aing bingung ya nyebut hirup pasti disebutna salah urung kahuruan aing udahna kumaha di starter teh kakak mana geus cengang deui geus bener lah gitu da burung keneh wae eta si montir ke aing serikeun euy na cenah belebug teh seperti teh masih serian nya ai kitu kumaha deuleu ku sia bensinna cenah kosong ai ku aing deuleu teh Gusti kosong bensinna euy ah ya aing kumaha cenah teh tah geus gitu teh orang tadi ieukeun mah ya si teh si bensin tadi heeh si atuh saya teh pambalikeun bensinna di mana tuh tipung di ditu atuh duit aing teh teu boga duit euy nya aing bung teh bung icil 1 juta teh bung icil cing heula pan aing mah pinter loba akal aing teh tuh gambar kana pesta nah ieu nu ngajenol euy aing deuleu ku aing baun orsi atuh mahal jual ku aing teh tir aing nu kieu bau anjing cenah mane boga bau gitu orsi dilang ieu wani piro cenah teh nya bae cenah 100.000 heuh kop ieu bita heuji pamulikeun bensin pan aing teh icilnya ngajual baud aing teh tamunna bensin teh terus tatar burung deui surak eta nu dina jero mobil hore cenah supir pinter muka cenah mun mobil mogok aing mah kesasar deui cenah mun apa maju heeh maju pan di bensin apa atuh geus mun amra di eta di tol teh wah berjoget di teh wah dung ces dung ah mang darulah kares area aing teh meko kares area nah hari pas turun teh kejut mobil teh ngabejut bluduk kapna teh muka belum ya bisa ada oh dah ayo teh naon timing beang euy ngarajeng ka ditu heuh meureun bauna ku aing dijual jadi bau aing coba aing kita bengkel beak sabaraha beak 5 juta ajakan aing teh ngere mun kita bengkel manu nyahoeun nya moal beak sakitu aing menang 1 juta aing ka 4 juta aing nu merjit mah kitu aing mah kitu kan astagfirullahaladzim aing sih mah bener alabatan ti aing euy aing sih mah beneran jiga nama diseret make nyerel mun mogok teh kitu tah jiga nama kitu paling ditinggalkeun tah terus si mah kabur balik ke pamajikanna beja bener gitu perkaranya kau duit beri nasi cing tadi teh geus nepi kana pertanyaan muka opan ya Kang ya aya keneh ini teh genep deui Kang aduh sok deui teh dikasih teh mana video aduh pertanyaan kalima berarti ngeunah sok nu kalimat teh kieu Kang saya lamun mobil ya nya lamun mobil hayang tarik di kumaha iya ya jago langsung ya lamun sih ya tarik pasti tanya lebih laun bawana sih oh ide aku mah kabar kerjaan batu seng karunya kumanya amin supir aya geuning ya urang jengkol pan sok mau sih urang jengkol buat urang maneh si hau amin kami tadi nepi ka Tasik mau mobil bejaan kumanya carana tarik si hau gini mau terang oh jangan kumaha euy si hawi teh mun mau mobil teh maneh kitu teh ka si hawi euy sia lamun hayang dirancang ieu pan heuh urang teh di bejaan si hawi aing mau keusik geram sok mutup lu gue kieu geram ni kesok-kesok aing numpak urang sok ilu aduh jangan jawi namanya memang nih ketepluk gitu tak ada bejaan dia emak kieu mau jadi kumaha ya sok bertele-tele ngomong teh jiga polisi kapan sagala rupa ge kitu kemari ge uing ditewak ku polisi 1.500 coplok nya Pak pertanyaan asal pertanyaannya macam carana yang mobil tarik cenah kieu nya gampang tarik naon ku tambang tarik
tarik di ku tambang. Tadi mobil mogok ku tambang. Tarik. Ayeuna hayang sok naon bedana tarik tambang, Tarik mobil. tarik Oh, mobil. belagu dina 17-an Agustusnya buat tarik mobil. Gitu. Jadi Aya kumaha carana carana hayang mobil? Tarik jabring. Tarik. Nah, jalabe. Tarik jabring kapan supirna jabring. Oh. Kata baru ngomongna kemek. Ya, Gitu mana yang bisa idena. nah, euy ke heula ye inget-inget teh sok atuh heula sok. Ya, mun aing mah Kumaha kieu. sok cingke. Mun aing mah kieu, mun mobil hayang tarik kahiji gasna teh yeuh tincak sateker kebok sia teh. Usahakeun mah direm. Tincak sateker kebok. Cek penumpang teh eta aing sambil geus marakang kieu, aing bikang ngadojer kieu. Mah tancap gas, aja aing bikang kieu. Untuk mau oksigen kieu kok gitu. Ah, make oksigen asa Nah, kumaha carana mah. oh, ditincak jika ini tukotkan bikin ngadojer. Tah, aja penumpang. Mang, naon kene? Tah, kebeneran aing teh dijak ke bandara. Aya kapal urang aing teh ngalu ke Jakarta, we kan aja Jakarta. Dan ditarik-tarik. Tah, kasih ada aja tarik kuy. Da eta aing teu inget di bumi alam ngapung-ngapung, inget-inget geus di mana coba? Di mana? Di imah. Cilaka. Henteu. Ngimpi aing Oh. teh. Superman maki itu tak cek aing ge. Jadi Jadi kapan mah di dieu itu mah pasuk. Nah, cek aing kieu sih. oh, Aisyah mikiran Orang sorak.